Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng channel Akurlah. Nu ayeuna nama janten Akurlah 2. Kumargi channel Akurlah nu kahiji aya masalah. Panuhun kanggo penggemar atanapi subscriber channel abdi tiasa ngaralih ka channel ieu. Insyaallah kapayuna bade diupload konten-konten wayang golek anu enggal atanapi nu teu acan diupload di channel Akurlah nu ngawitan. Dina uploadan ayeuna pribados bade ngupload heula video langka tembang wawacan nu sok biasa dipidangkeun di studio RRI Bandung antara tahun 1880-an dugi ka 1880-an. Dupi juru tembang wawacana nyaeta Pamaman Rukman Suwargi. Video ieu mangrupa koleksi ti urang walana nyaeta Wimpan Zanten. Supados aya gambaran ngeunaan wawacan bade dipedar sakedik naon anu disebut wawacan teh. Wawacan secara etimologis asal tina kecap waca atawa baca tuluy robah jadi wawacaan nu kadituna janten wawacan nu hartosna sagala rupa nu dibaca. Dina sastra wawacan mangrupa salah sahiji karya sastra buhun anu ditulis dina wangun dangding atawa pupuh nu ditembangkeun. Wawacan mimiti dipikawano dina sastra Sunda dina abad ke-17 18 waktu Tatar Pasundan dikawasa ku Kerajaan Mataram Islam. Para menak Sunda mimiti wawuh kana guguritan jeung wawacan nu ditulis ku huruf Sunda kuno. Aya oge nu ditulis ku huruf Arab Pegon. Judul-judul wawacan Sunda seueur pisan. Aya nu kapaluruh pangarangna, aya oge nu acan kapaluruh pangarangna. Nu kapaluruh pangarangna misalna Purnama Alam karangan Raden Surya Dirja, Dewi Rengganis karangan Haji Abdus Salam, Panji Wulung karangan Raden Haji Muhammad Musa, Munding Layadi Kusuma karangan M. Asalmun, sareng nu sanesna deui. Dupi judul wawacan nu ayeuna bade diupload nyaeta wawacan Pangeran Dipati Ukur karangan MK Harja Kusuma. Salajengna mangga Bandungan dugi karengse. Teu hilap kanggo nu teu acan subscribe mangga di-subscribe. Sareng klik tombol loncengna supados janten panyumanget kanggo pribados dina uploadan salajengna. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi para mitra kaum dangu sadaya, wilujeng patepang dangu dina siaran anu maneuh nyaeta dina saban-saban wengi Salasa sareng wengi Jumaah siaran tembang wawacan anu biasa digarap ku simkuring ku Mang Maman. Dupi wawacan anu nuju digarap teh nyaeta wawacan Pangeran Dipati Ukur jilid kadua. Hanca garapan anu ti payun teh anu kakantun nyaeta dina pupuh dangdang gula nyarioskeun Dipati Ukur parantos sumping ka tanah ukur parantos ditampi ku sifat anu janten ramana nyaeta Pangeran Adipati. Harita nuju ngobrol anjeunna teh nyarioskeun Bupati tanah ukur harita nyaeta nuju di cepeng ku Raden Sutapura Raden Ngabei anu sifat-sifatna teh hartosna mah aya dina kasawenang-wenanganana gitu enten hartosna mah biadab gitu tah. Para mitra kaum dangu sadaya bilih panjang ting yang kolong kana waktos humangga ayeuna urang keureuyeugkeun dina pupuh dangdang gula. Mangga ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Raden Cutak
katemongna sedih cumalimba liren sasauran ngemutkeun ukur keur rocet cisocana nyalangkrung ku bawah aning manah kaseuit neraskeun sasauran can kungsi sataun Kangjeng Bupati teu damang teu lami mantena mulih kajati mulang kakalanggengan ngantun putra sadayana istri nya kapaksa nu jadi gentosna mantuna nu aya bae Sutapura dijungjung di istrenan jadi bupati sanajan para cutak taya nu saluyu ngan eueuh nu wani lisan kulantaran wakil nu jadi bupati geus gede pangaruhna lain peda tina wedi asih ngangkat soteh ku tina sieuna sagala kapaksa bae jeung deui cenah weduk teu rak najan dibedil pakarang teu mempan mun baha teh paur jadi dina kumawu la para cutak ditukangeun mah malungkir teu terang-terangan ku kituna atuh lemah cai tanah ukur nu jadina jembar gemah ripah hejo lembok tanahna subur makmur pangeusina harirup hurip geus robah papayung mah katenjona mundur loba tanah anu ngarahayatna kurang kadaek melencing beda rejeung katukang aripangna jara dimareli dipikirna teh teguna usaha sanajan paeh poso ge kusabab teu perlu dah hasilna engke ditarik sok dipenta ku menak leuwih hade kedua asa cukup ngeteng beas keur nyumponan napakah keur anak rabi pikeun sapopoena loba cutak nu tadina mungkin robah tincak jadi jama jilat maksudna sangkan kaanggo rahayat teu ditungtun tapi balap hayang kapuji nyaranggakeun ruruba kanu tiluluhur bahana cukup menta anti rahayat hasil ngurihit ngajepit ku jalan nyingsieun adipati pok ngiring wawarti sasauran pinuh ku katresnan ngemutkeun nasib nu goreng rocetna tanah ukur nu kaereh ku sinarepati ku raja ti Mataram cutak pok misaur henteu ari kaereh mah tanah ukur teu dijorag sinarepati tekungsi peperangan ngan harita nu jadi bupati rerempagan rejeung para cutak kitu oge henteu kabeh
Bupati Gancang ngutus ngintun serat ka Sinarpati, eusina eta serat sejak ngiring aub. Dina dame sasarengan ku kituna Mataram menta upeti dina saban tauna. Adipati pok tumaros deui nahasami sareng nu sanesna, jawab cutak rada alon. Sarua bae kitu Darmara aja jeung kandang wesi, saung ganteng karapyak Cirebon Cikundul. Sinareng medang sari gar eta kabeh kudu malayar upeti ka Sri Sultan Mataram. Salajengna manawi kagalih jisim abdi nganggo kapayuna, teu langkung pangersa bae. Rehna teu weleh emut kana wangsit anu kakuping, ti uyut Sunan Dampal maparin pituduh. Nyarengan salira uwa ceuk dipati, nyariosna jeung ngalengis ngawaler Raden Cutak. Bener pisan dina unggal wangsit ka uwage, memang geus datang juragan istrinya rios. Atuh puguh ge kitu sae hideep tong angkat deui, anggur ge sasarengan di dieu ngariung. Sugan bae aya kadar dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci, hideep tiasa jembar. Anu mawi Cutak istri ngiring cumarios ka papi putrana, maksad aya nu dierong. Sugan kauntun tipung katuliskeun ka Enden Sari, Raden Cutak pok nempas bener pisan kitu. Kahayang uwa sarua katingali, uwa mah geus aki-aki meujeuna mun maremen. Ceuk timbangan memang napasagi lamun hideep anu ngagantina, nuluyekeun gawe ti kolot. Wa teh muji syukur turneuneuda ka Maha Suci, rahayat batu layang geus tangtu satuju. Pasti ngarempagana nahanas eta kudu rujuk ti Bupati, gampang urusan uang. Hatur nuhun pangasih katampi keur neraskeun kalungguhan uwa, najan jadi lurah oge. Teruhun kasepuh mung panuhun mugi digali, sanajan kateleman hate rakyat umum. Supados paparin terang hayang nguping, garentesna anu alit kumaha kasanggemna. Syukur Raden, uwa bunga ati geus narima hideep jadi Cutak, mugi-mugi kayang manon. Hideep mulus rahayu cekega awe mingpi nu leutik, tangtu ku uwa karasa rakyat sina kumpul. Kuwujeng saponggawa anak waktu nage mualila deui sumping, uwa geus hayang nyirna. Para mitra kaum dangu sadaya, dina pupuh dangdang gula seep deui kadinya ayeuna nyambung kana pupuh kinanti anu judulna
jeneng cutak di batu layang mangga urang keureuyekeun kocapkeun hiji waktu rakyat anu marek nu tebih lurah jeung saponggawa anak geus hempak beres caralik Raden Sutak Wirawangsa ngayakeun kumpulan negeri anu karumpul tarungkul kawas anu geus ngalareti katembong dina Roma anak bangun anu sarardi lajeng bae Raden Sutak ngadeg sasauran aris dulur nu karungpul regepkeun kula wawarti tapi pomah ulah rewas sumawona leutik ati kula ngomong panungtungan dinas kumpulan negeri geus aya 10 tahun nyeka pagawean negeri jadi cutak batulayang sakasuka sakasedih boh pagawe boh rakyatna sarati atur gumati ayeuna kula geus ripuh geus kolot loba nyeri tanaga oge geus kurang kamampuhan jeung kawani geus teu bisa ngiglan loba gangguan keur mikir jadi kulantaran kitu Andika mumun nyaraksi rek ngecakeun pagawean gawe dinas ti nagari tipoe ieu mareman teu pipiluan deui nu ngaruping tambih nguyung keur mah bingung ti tadi geus jarauh paninengan kagagas merebes mili loba nu ragrag cimata abot kanu sae budi rada kandeg numi saur ningali anu caralik anjeunna ge dumareuda neraskeun deui wawarti geurang ngangkat keur gantina jelema nu baris mingpin kaula teh muji syukur ka Gusti nu Maha Suci salilana babarengan repeh rapih silih asih henteu aya barebedan teu bencana teu bencari jaba eta dulur mungguhing anu kumelip loba pisan kasalahan dosa gede dosa leutik kula menta dihampura ti lahir tepi ka batin jeung mun aran dikasapuk pikeun cutak nu ngaganti tapi kulan teu maksa ka anu boga hak milih ngan kaula geus nanya sanggup henteu ngaganti tah ieu dipati ukur jeung kula tunggal sagetih pancakaki kapisuan anu geus sanggup ngaganti di dieuna tacan lila ti Mataram nembe muli kumawula Kastri Ratu di Mataram lila ngabdi sarta menang kabungahan geus diangkat senapati dilandi wangsa taruna menang gelar adipati saur Raden Sutak kitu para abdi nu sardi bet ngadadak si gabung sabab nu baris ngaganti sasa teu aya robahna ti Sutak nu dipiwedi dipati ukur
ngadangu kasauran Rama tadi lajeng ngareret kara ayat katingali behear budi kawaspada nyaluyuan lajeng ngadegpok wawarti dulur-dulur nuka rungpu rengeken masing taliti poma ulah bogara sayen Rama uak merdi anjeuna maksa karayat supaya kula dipilih jadi cuta kerapa payung keur mingpin ka para abdi pikeun ngagentos anjeunna kitu deui jisim kuring taya karep rek papaksa atawa nawarkeun diri kapun uah geus mihatur yen kaula sejanampi rek nurutkeun kapala enak ngan lurah kudu ngariring sararea nyaluyuan kalawan ridho ninggali hiji lurah gasik ngacung cong nyembah turopok wawarti abdi gangparan sadaya sumpah kanu maha suci teu rumaos dipaksa estu nampi lahir batin muji syukur kanu agung bingah regreg tanpa tanding gangparan nu ngagentos nak katampi ku asta kali tambih-tambih sakocoran tunggal sadrahna sabesi sareng anu bade ngantun bata terang ukur asli raosku aya benten nak tadina honcewang risi nguping Rama bade lugai gentos nante saati sejasa tiasa tuhu jangga dharma ikhlas ati sagala rupi timbalan diistokeun siang wengi abdi gamparan sadaya nyangakeun pati jeung hurip kaula ngucapkeun syukur yen aranjeun geus jarangji muga-muga nu kawasa nu sifatna Rohman Rohim maparinan kakuatan ka kaula lahir batin sareng ngajari ngajungjung kasadaya nu sarungping kumrayat sabatula yang aya dina ridho Gusti kukula bisa karaksa hirup hurip repeh rapi sanggeus kitu prakma runjung sararea pilih ganti kajuragan cutak enggal kanu liren kitu deui dina waktu marunjungan awor kasuka kasedih juragan cutak nu mungkur sinareng juragan istri bea karep panuju na pating garentes maruji karaden wangsa taruna keur kasep tamih berbudi istuning kumata klucu aya surup keur priyayi satingkah saparipo olah tindak tanduk titik surti henteu aya kuciwana teges jelema pinuji anu palai mulung mantu upadi juragan istri beuki tambah antep pisan geus palai enggal ngahiji estu doa totomplokan katuliskeun kaden sari teu acan soteh mi saur bane bae geus dihuit geus diwagel kuraka anak bubuhan sepuh mah lantip moknya aya wanita nu nanyaan ka lalaki ibuna kaburu nafsu
kubawaning hayang gasik lajang mariksa ka putra sugana geus pakait pikir mun anjeunna dipigarwa ku cutak anu ngaganti putra nangan ukur imut bubuhan mojang binangkit ngawal bari ngadi laki rasa cakna ambih manis nyaur teu sabalakana betrada di dingding kelir sok matak heranku ibu nabet mariksa ka abdi nah piraku kang cutak arek keresaeun ka abdi tangtos nage anjeunna mah kagungan calon nu geulis putih mataram nu ayu mojang gelis nu linewi wedalan ti kasultanan kikin dewan waktos ngabdi sageu taya nu kabandang kapincut ku senapati. Para mitra kaum dangu sadaya dina pupuh kinanti CF Dwi kadinya ayeuna nyambung kana pupuh asmarandana mangga urang teraskeun. Ibuna mesem ngalahir saurna kapan ieu mah cek ibu ge sugan bae teu kitu ari jodoh mah coba aku enden papai kamar dawa pek paluruh geus rimitan teunang dan sari pok ngalah kira bari jeung baeud mengesan tapi lain baeud jengkel ieu mah baeud pangemat geus nambahan endah camberut jadi pangirut ngahaja palai dipandang ibu gerat isina asa nafsu pohara palai enggal mantuan teh dugi ka abdi sorangan nyaleser kamar dawa kumaha engke kang ukur lamun anjeunna uningan ibuna alon ngalahir imut manis tawi sabar gendra leleuy lumah lame keur ngupahan ka putrana ulah nepi ka reuas ngarejeng ja terus bendu atawa raheut manahna dan ulah salah harati atawa rek salah tampa sokomo mun nganggap goreng ibu ge piraku luas tepi ka arek maksa hanas ibu ngomong kitu sugan teh rek ngarujukan rengekeun sakali deui ulah rek salah tarima ibu ge sami awewe moal nyaluluasan nepi katog moal pisan kaeulis rek ngadu ngarendahkeun harkat anak mun den aya pamilih sarta purun kakang cutak laksana parengajodo ibu teh bongah pohara nikmat sawarga dunya hayang geramangku incu putra den tikang cutak dan sari ngawaleri entih rada berem pamunteuna ingis pendu ibuna teh rek ngawagang kapalaena ngolongan kamar dawa pamugi teu jadi bendu sanes pisan abdi baha
mung nyangakeun pamereh ku ibu tangtos ka manah nah henteu langkung sae nu maluruh ulah putra sarta terang-terangan sanajan abdi ge purun moal dagang ku sorangan da menggah emutan abdi yen istri mah salamina kedah pengkuh teu katembong di mana aya kahayang estuning teu katara teu katinggal ku umum sumawonten ku jinisna anak ibu anu gelis nya kitu bener pisan teu sangka geuning enden teh syukur boga pamadegan ndakeun geus dewasa enden teh kukuh tur pengkuh nyaho di harga sorangan ngan keukeuh ibu merdi supaya milu tareka jalana kumaha bae ibu mah pinuh percaya kumaha cek ingetan sakitu pamenta ibu saur ibuna jung angkat satutasna tina dami ibuna teras ka kamar dupin den sari banon anjeunna teras ka jamban keresana bade siram harita geus manjing waktu meujeuna netepan asar di sumur parang ningali rencang lucu Kimaradawa keur diuk ngalange bae dina ambanengan sorangan liar jauh panileungan kawasna inget kalmur kangen ka indung bapana ku enden sari diintip disampeurkeun lalaunan anjeunna parantos wano Kamardawa loba pisan jadi teu asa-asa malah enden sok kagugu resep lamun ngomong Sunda. Ta para mitra kaum dangu sadaya dina pupuh asmarana urang cekapkeun duwi ka dieu bae heula margi waktos parantos teu ngabidian deui mangga wengi enjing urang teraseun deui can